mun aya budak ABG umur 18 20 kurumuy kuring sareng ngeok panana gerhana antep ibarat cumentil ke budak ABG coba nih sareng ngeok ku ustad dijongkrokeun ku aing wow ibu-ibu sieun ku ucing mata naon atuh adem mah aya ucing mah antep aya ucing bae teh ucing teh sieungan ku ibu sebenarnya ya nu kudu dirobah teh hate awak kareneng hate teu ngareneng bubar ti deui ke cobrot ngomongkeun gigireun mane apal teh nu gigireun urang saha teu nya bau kelek jadi doraka pamalu Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Ibu-ibu ulah para centil Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngayung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Hari lain. Kuwiti takdir Allah urang sadaya tempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungan tengah. Urang teh sada da urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah kori-kori mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai Dewa Santri mukusung kuring dihormat guruwaneun dikeun kuring ais pangampi pupuh lembur dikawit Bapak Camat Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebet Tur LPMD ibu milah Bapak sadaya melenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan jalma nu alus teh nyaeta jalma nu puguh kana tujuan jalma nu alus teh jalma nu puguh kana tujuan lamun ibu dagang bubur kudu ditungguan ku budak parawan abdi yakin Pak Camat jeung Pak Kades ngumpul di dinya da lain hayang bubur-bubur teh jeung hayang panggih we jeung nu geulis cobaan dagang bubur tungguan ku nini bayi baru bau balsem boro-boro Pak Camat urang dia tah hoream meulina da lain hayang bubur-bubur teuing hayang nempo we anu nungguanana hayang dagang teh pantujuanana hayang untung berarti carana eta tukang tani sarua lamun tukang tani hayang hasil tah kudu ileug talina usum hujan benerkeun cai bisi luguligah caina usum halodo wayahna kudu daek nyabor pan sakapeung mah rugi teh dijieun ku sorangan mang jeung teh melak jago melah pan ayeuna teh halodo cing atuh pangnyaborkeun antara tarane borda aya Allah jadi Allah teh tukang benerkeun cai ngaran tani teh hayang hasil berarti urang kudu aya ikhtiar ibu gering leos ka dokter pan ku salaki mah ditoel teh boga alesan Korea mani
Nah hari datang ke dokter ibu harurungan bujur nyamper ke dokter sorangan bari ku dokter teh disuntik ibu becos disuntik terus ibu nanya sabaraha apa dokter asa ngeunah jadi dokternya kunaon sababna ibu gering hayang cager tah eta carana dagang hayang untung tani hayang hasil gering hayang cager tah ari ibu pangaosan sebenarnya hayang naon bisa hayang panggih jeung urang eta ibu hayang menang ilmu demi Allah kuring memuang ilmuan ibu Bapak MUI di dia ayah Pak Ustad ayah Kiai ayah tangtu ngilmuan ibu abdi mah sadar da ieu teh geus baroga ilmu bisi bapak kurang percaya ieu urang tanya ibu aya ngomongkeun batur dosa geus nyahoeun ibu aya popolotot ka salaki dosa geus apaleun ibu aya pedit dosa umet dosa gibah dosa mukakeun ai batur dosa tinggal tanya ku pacamat iraha deuk eureun ilmu mah geus pada boga ngan eta bab eureunna rada hese berarti urang teh lain ngagugu ilmu tapi ngagugu nafsu matak teu saeutik jelema boga ilmu tapi nafsu daratang matak loba kajadian ilmuna luhur tapi sombong di hati karep weh dari ilmu mah pan boga fungsi al ilmu nur ilmu teh cahaya minad dzulumati ila nur kudu bisa ngaluarkeun tina poe kana caang lamun ilmu bisa ngaluarkeun tina poe kana caang urang boga ilmu tapi nah hirup poe wae nah kabeh arapal ilmu tahajud pan tina kicep kieu kicep beureug hees nah kabeh arapal ilmu infak jeung sedekah tapi nah fakir miskin diaranda kabeh nyaho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a ta eta teh dalil nyarak pasea tapi nah dia lalajoan nu gablek dalil pasea pan ibu ge apal ka salaki teh kudu hormat geuning duit leutik mah jadi urang teh boga ilmu ngancan cocok jeung fungsi al ilmu nur ilmu mah cahaya saha atuh jalma nu bakal menang ilmu tina cahaya tina ilmu hiji jawabanan qalbun salimun ieu teh jelema nu hate bersih lamun ibu hayang lalajo jelema nu alus hate engke Allah nitipkeun harta ka jelema nu alus hate beuki loba hartana beuki bageur hirupna yatim katulung miskin kabela pan sakabeung nu kotor hate mah beuki loba harta teh beuki adigung boga kongkorong 5 gram kuat 35 kilo teh dongko leumpangna teh malahan sidik gigiran teh jelema eueuh pangaboga dar di beja-beja ieu teh gulang teh 40 gram ti salaki kumaha jeung tatangga kumaha sia nah harta dipake alat kasombongan teu sadar yen tungtung hirup mah sarua nu miskin boehna bodas nu beunghar ge boehna bodas jadi nu kudu dibangun ku urang teh kebersamaan ngahargaan jelema lain karena hartana ngahargaan jelema lain jabatanana ngahargaan jalma lain karena luhur kuta gede dunia nah gerah hargaan jelema ku eusi hate nu saenyana jelema beunghar goreng kalakuan da loba pengikutna nu miskin hade kalakuan dakwat direret ku jurupan mohon bener ieu matak nyarane kana harta aya beakna nyarane ka salaki aya maotna nyarane kana jabatnya aya eureunna matak teu nyarane maka Allah taala nu langgeng abadi salalawasna nanagerhana nyarane kana viral ge aya redupna matak heug ayeuna mah urang nyarane ka Allah anu langgeng abadi salalawasna ibu nyarane ka salaki pan loba awewe nu teu narima salaki maot disangkana bareng bisa diajak badami malaikat teh punten malaikat tong wara abdi bogoh keneh teu bisa kitu ibu nyaah kasalaki nyaah tapi hampura ku Allah bakal dipegatkeun maot ngaranna pan loba awewe nu teu mutu marima nalika maot salakina nyarane teuing ka salaki bapa ari abdi bade jeung saha keung abdi di dunya tanpa bapak leuwih hade ngiring we ka jero kubur eta teh awewe buraung teh urung we pacamat ai pacamat dan rada baper nyanyi geulis ulah kitu anggur istighfar wah eta mah cek urang mah gagal gede bahwa Pak Kades teu kenging kitu dan nolol kuring lain kitu dijejek ku aing mujurna jordet milu mah gandeng gede tah geblus ka jero kubur pan roesan deui ka luhur cenah hayang milu tapi dijebrot mah geuning eta naik deui tungguan geus natus aduh buuk di beureungan deui rok pondok deui beger datang deui pan poho ka almarhum matak ieu teh gara debu teh sabenerna kapeda heueuh apa dunya teh aya tungtungna matak deuk nyarane mah ka Allah taala nu langgeng abadi salah diri ukur sasampiran badan ukur sasamparan kun payakun milik Allah taala urang mah derma wayang ukur kumaha ceuk ninggal bener pan hirup teh kudu eling kana purwadaksi ibu
Aya eling dona Purwadaksi teh eling karena cita-cita mimiti. Jelema sangsara hayang beunghar pandai usaha, tapi naha geus beunghar poho kana sangsara. Keur sangsara mah udun bareng, dahar bareng, segala rupa bareng. Lol we hiji waktu si eta beunghar da jadi ungah adat. Ditanya di kuat tinggal kunyem kuat juga nu gengsi gablek babaturan miskin teh, padahal bebungak si eta teh modalna mah urang, palebah mana modalna urang sok ngadoakeun si eta. Rakyat nyaralon jadi pejabat, ikut jadi pejabat poho ka rakyat. Ayam diunduk-unduk pager bener. Langsung kitu. Naon sababna moal jadi jelema di luhur tanpa aya nu dihandap, mata geus di luhur kudu sadar yen urang teh dasar hirup teh ti nu handap, mata geus di luhur teh turun deui ka nu handap, bisi engke nu handap naik ka luhur. Bae teu ngarti. Teu jendre-jendre deui. Nu di luhur teh kudu turun deui ka handap. Nah, apan urang di luhur teh sumberna mah ti nu handap. Tah na gerhana bisa ceramah di ieu tempat tong lege. Nah, datang mungkin kuring ceramah di dia lamun eueuh ngulem. Mata kuring teh nuhun ka Pakades paratos ngulem tangge babijaan batur ulem deui. Nu ngulem aya jamaah eueuh ngarep ngomong jeung temok. Ternyata nana gerhana bisa nyarita di ieu tempat teh hiji aya nu ngulem, dua aya jamaah. Eueuh jamaah, geus naon? Mata artina teh kuring kudu nuhun ka ibu, nuhun ibu paratos sumping rurumpaheun bade ngopingkeun nana gerhana nuhun. Mata kami mah tara nyarekan jamaah. Jamaah deuk balik jor. Deuk gagayem pe, deuk hees semangat da ibu mah raja. Ya. Asli tah. Atau kuring kuloba anu ngulem pan alhamdulillah. Mata kuring kudu nuhun ka nu ngulem teh kitu teh. Nah, apan loba nu ngulem teh sawah kabeli, mobil lunas, pasantren kasumbang, yatim kasakolakeun, miskin kapangnyieunkeun imah. Kunaon ku loba nu ngulem mata hatur nuhun. Pamajikan teu boga. Jadi geuning nuhun teh lain batur ka urang ka batur. Bener. Mata jalma ulah hirup poho kana Purwadaksi. Lamun jalma tah ieu teh nu hadir teh ieu teh hambura palsu. Ti mimiti nu handap lebih ka dieu teh teh palsu kabeh. Sagelis-gelisna ibu make make up, make blush on, lipstick ongkos, sesengitan ongkos wajar dan pangaosan palsu. Nah aya kuring kabita sacomo buuk demi Allah teh. Kunaon kuring teu kabita da kuring mah sadar ieu mah kepalsuan. Dan nu asli ibu mah lain nu ieu, nu mana anu sakedeng deui balik pan dibukaan kabehanana, digentoskan ku daster nu merengkel deui, ka meja ngalek-lek deui, pan dikegepan teh bau kelek deui. Tah eta aslina ibu. Maka kurang gegelis kitu ge, tetapi saya tidak dikasih. Nana gerhana asli palsu. Ampurannya kuring ka diri sorangan nyebut palsu Pak. Palebah mana kuring palsuna ceramah jika nu heueuh. Nya aka fakirnya aka miskin urung butuh nalang susah. Eta mah karek lalajo ceramah da ibu teu lalajo bageurna kuring. Bener teh. Ukur lalajo ceramah na teu lalajo ibu bageurna. Sabekeun ilmu teh kudu dibawa kana gawe, luhur ilmu eueuh gawe. Naon ngaran? Lamun dina tangkal mah eueuh buahan. Atuh kumaha lamun ibu hayang apal aslina kuring Pakades tinggal naik. Sae ceramah teh kudu kitu. Kudunya aka fakir miskin urung butuh nalang susah nya jeung Pakades. Oh, ngan salira mah lain bereon. Inter rumah saabdi lain bereon, sawah boga, imah boga, mobil boga. Tak aya nama kieu atuh. Amplop teh urang bagikeun ka fakir miskin. Nah, apan salira mah lain bereon, pancen salira keneh nya teh kudu ka fakir jeung ka miskin. Pan salira mah lain bereon, urang bagikeun ka fakir jeung miskin. Kumaha ceuk kuring? Lain tah tadi nelpon atuh hanas datang. Geuning palsu. Nu beunghar asli palsu, da palsu atuh ibu. Nu beunghar teh palsu. Deuk ngeunah cicing dina kabeungharan kumaha lamun hirup teu narima kana kabeungharan sorangan ngabanding-banding jeung beunghar batu. Imah hiji pan sikurang mah cukup, pan nu beunghar teh cukup nyieun 2 jeung 3. Kajian sertifikatna kabangkeun nu penting gaya. Mobil hiji hayang 2, DPKB-na kabangkeun. Heueuh imah 2, mobil 2. Toong geus sisirah. Ngebual tiap bulan setoran. Matak jalma anu ngeunah teh eueuh deui iwak ti jelema nu asli. Tak ayeuna nu di luhur pejabat da teh palsu tumpak dina mobil Fortuner. Ini ka ditu make kapal, da asa numpak buludug sebenarnya. Nah, belah ditu di demo, kira jeung tanya bisa percaya. Da ieu atuh nu asli mah barakatat, bari itu baru da duit.
Ya tetep baroga duit tapi sesurian beberapa katakan ku bebas nak pemikiran duit ceramah tinggal lalajo sound system tinggal nempo panggung tinggal disadiakeun boga dahareun tinggal gagayem toong kades loba duit nak loba tapi nah hasilna mesem akan penting ini loba bayareun anak sound system dibayar ku kades kaasupna gerhana ge didatangkeun depan dibayar ku kades tuh nuhun lain cek abdi bare mata ngaran hirup teh ulah nempo ku panon ieu atau kali-kali gunakeun panon batik lamun ibu lalajo kuring ku panon ieu da eueuh merek di ustad demi Allah di mana ya ustad kieu dengaran ustad wa abdi sadar udang badag gemis kangsar soban ngagaplek asbe sekelah urumuy ajengan kitu nangtung jamaah birujeng sumping al mukarram nah da ka urang mah turun tina mobil well buat eueuh assalamualaikum pan dia teh di Garut heula ceramah teh perbatasan Garut jeung Sumedang aya warung belah ditu itu bu paling mana ida salindung bade ka mana bade ka nu pangaosan tenang we cenah ustad nana lagi bakal telat bade ka urang ari urang kuat teh diangat nah lalajoan ku panon ieu tempo nu beunghar lalajo ku panon ieu geunah nya jadi jelema beunghar jug anjruk ngeunah nya jadi pejabat jug tanya bener? Mata hirup masih dituding geus aya nama ngaran-ngaran ibadah tong disimpulkeun ku panempo tong disimpulkeun nu kadenge ibadah mah kudu nu karasa ieu ibadah pengajian ibadah pertanyaan geus karasaeun ku tetangga acan geuning ladang ibadah teh ka masjid nu gaduul anger nu popolotot anger nu goreng kasalaki anger hoak anger pasea jeung tetangga ge anger ngaji ge anger ngaji nu mana nu keur dipigawe koplok bari maranehan anak begitu maka pengajian urang teh kudu karasa ku batur lamun pengajian urang karasa ku batur lain ukur ngeunah seuri lain ukur lalajo ajengan lain ukur nempo ceramahna larapkeun poe isukan tumerep sumerep kana diri lahir batin abdi sehingga jadi modal dunia jeung akhirat abdi dunia na alus akhirat jadi alus ladang ngaji teh yang mau ditanya ku batur ti mana penting pangaosan sanu ceramah nagana anak kumaha kitu rame geus nepi ka dianggap bodoh matak nu kudu dirobah teh eusi hate lain beungeut ibu da beungeut kitu hayang glowing mah enteng asal boga modal kenal beli we segini kan kudu sadar beungeut bodas da kunuk merenge jeung da ieu teh dunya mah populasan kan sagelis-gelisna ibu teh baheula 30 ka handap da 30 ka dia geus eueuh nu ngaran geulis pan ieu teh bentang na Sumedang aya nu teu katit-katit acan matak memeh ceramah punten ibu ulah gumulis nah geus leungit modalna mun aya budak ABG umur 18 20 kurumuy kuring sareng ngeok panana gerhana antep ibu cumentil ke budak ABG coba nih sareng ngeok ku ustad dijongklokeun ku aing ketika teh sadar kana umur leureun budak ngora koream patak nu kudu ku urang diomean teh hate da dina pengajian teh atuh sebatas formalitas ukur ganti tiung jeung baju nah hate teh ganti-ganti naon bedana jeung orai pan orai teh ganti kulitna ngaran anger oraina ganti kulit tahun sekali aing ngaran beda anger orai tah pangaosan teh ulah jiga orai ya ganti tiung ganti baju ganti penceramah ganti tema ganti tempat ari hate teh ganti-ganti rudak kehirupan moal pangaruh teh pengajian dan kudu kurang dirobah mah eusi hate lain tiung lamun ibu pengajian teu besar tina saragam salaki nu bakal jadi musuh Senin bapak kudu bodas maju bodas KB salasa hejo KB rebo beureum KB kemis ungu KB nepi ka Sabtu cek salaki teh ka mana pangaosan cicing lah di imah naon kapir eta ka salaki nyebut kapir kumaha cek salaki lain bab kapir aing mah jangar kana hulu haban melian baju tuh matak nu kudu dirobah lain casingna gerak robah eusi hate nu sanjana bener awak ngareneng nah keur naon awak ngareneng lamun hate teu ngareneng tah ieu tah awak na ngareneng hatena mah wallahu alam matak nu kudu direnengkeun ku ibu teh salian ti awak teh kudu bareng jeung hate kucing nah sia teh kucing kita capekeun heueuh teh kucing yang hadir sangka cara wow
sieun ku ucing matak naon atuh adem mah aya ucing mah antep aya ucing da itu ucing teh sieunan ku ibu sebenarnya nya anu kudu dirobah teh hate awak kareneng hate teh ngareneng bubar ti deui mau cobrot ngomongkeun gigireun mane apal teh nu gigireun urang saha teu nya bau kelek jadi doraka pamalu mata pek reneng gede eusi hate lamun ieu nu hadir disebut palsu atuh saha urang aslina nah kadang-kadang urang teh manusia teh keur nyamar jadi jelema panon jelema ceuli jelema bibir jelema ari hate masa kapeung lonok kanu hejo milu hejo kanu koneng milu koneng kanu hideung milu hideung lonok kaditu ngagogoreng si A kaditu ngagogoreng si B hareupeun ibu ngagogoreng batur ibu leungit ibu nu gogoreng ihai geuning jelema teh eusina mah lonok ulah nyamar wae hirup teh geura pesek awak teh saha urang ieu nu gerhana penceramah hareupeun ibu bawa ka hareupeun Allah ya Allah keungna luar biasa nah sebab kuring nyaho sajam kuring ceramah cantang tu kapigawe kabeh ku awak kuring tahajud ngomongna ceramah mah toong yuk ka Cimaung hees jauh Pak era dipikir-pikir jadi penceramah hayang eureun ieu sieun sodako ieu nama sodako talil fuqara dalil nama yang urang teh kudu sodako sodako teh mah rezeki nu geus aya belum rezeki nu can aya tong keung samsara lantaran sodako pan ibu teh beuki semangat ngupikeun ceramah teh oh bener urang teh kudu sodako isuk teh yatim katulung miskin kabela masjid kabere nana gerhana penting ieu sodako da lain naon ngadudut radang sodako sana bakal sodako kades dek ditampak ya butuh atau kumaha dalil sodako atei tuh cekuring ge asli nama era mata hirup entong legeg dah hirup mah ukur disebut batur nana gerhana teh disebut ustad disebut ajengan disebut kiai hororeang teuing mama ge jeung horeang sieun teh akur jeung gawe anak disebut ustad di pagawean geuleuh rujit cuak ngewa ka batur na kudu kitu pan ustad kiai mah warasatul anbiya pewaris para nabi aya nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud sok ngacung ustad mana nu ngalawan baru sampean ladang tahajud mun di dieu aya nu bareuh eta mah lain tahajud asampurah Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disayeur dibikeun saha Nabi diwariskeun ka ustad jeung ulama pagawean Nabi nana gerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal di antara musami kabeh eueuh nu baling hatena sudon ka urang balikeun kana diri ibu entong lalajo kuring eta jamna dibikeun moal cek ibu pan moal berarti ibu teh lalajo kuring gara sok sadar kana diri mun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dan dibikeun moal tong sok lalajo nu batur geuning sorangan ge sarua kumet eta di dieu salahna urang terlalu lalajo batur teu sadar kana awak sorangan bener ukur disebut apa di luhur kita disebut pejabat teh karena aya rakyat jarang di pejabat luhur rakyat jadi mimpin cucumu eureun rakyat tang nyoblos jadi pejabat mah mata lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat nah moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat mata pamimpin wa alus teh budak angon angan ku ibu budak angon muning badak dituturkeun dituntun ku budak angon da muning teu nuturkeun nah apan budak angon ngarti kana hayang muning lamun lapar di paraban lamun panas diieuhkeun hayang mandi dibawa ka walungan matak meujeul muning nuturkeun budak angon tah anggap we muning teh rakyat budak angon pamimpin rakyat ge eudeuh nuturkeun pejabat ngan pejabat teh kudu ngarti atuh kana hayang rakyat lain kudu onyok-onyok pager ibu teh satuju kana omongan kuring itu karena ditembak sararea ari heueuh ulah dina kampanye juga nu nya di hade-hade PPDD ibu-ibu sambil jadi mah lamun tentu jadi insyaallah mensejahterakan rakyat sejahtera dan bengok sia sorangan gini maranehanna batuk saya di ka Singapura bari kalian coba rakyat boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit kuring mah ngawakilan bahasa rakyat sebodoh ya bu ya da ibu ge hayang boga jam 11 emet
Pan urang mah mun boga duit 11M cadung dipake meuli jang. Geus dipake we nyumbang rakyat urang nyieun perumahan sok bikeunan ka jompo, bikeunan ka yatim, ngarah diteuneun di akhirat bebengok si eta mah dina jam 11M. Amit-amit ya Allah. Hayang masjid ieu 250 juta kan ya. Leuwih eta ibu. Dibandingkeun jeung jam segitu, aduh leutik gitu Pak. Geus da urang ngomong geus itu lain. Ya. Era al haya'u minal iman. Ari era teh bagian tina ka iman. Kudu era imah gedong eueuh nu nganyang tandana urang teu urang tandana goreng jeung tatangga. Dalamun alus jeung tatangga mah kajen gedong jelema eueuh ka era. Goblus-goblus. Lain lega imah nu bener mah lega dada nu boga imah. Lega imah sempit dada kenaon eueuh nu nganyang ukur HS di kamar. Coba lega dada na sanajan imah sempit rabeng nu nganyang akhirna tina lega dada imah bakal ngalegaan. Loba teuing nu nganyang mah pan jadi lega. Harta. Aya di masjid da ieu teh kudu lega dada. Mangkana geus lega masjid tinggal nu ngasupanan. Sing lega dada. Kenal ibu enggak? Nah, kita tempat tunuh. Akhir-akhir tunuh, Thomas Adun balik gue. Hirup itu ternyata ukur disebut, Pak. Ku sabab urang hirup ukur disebut, saha atuh aslina? Innallaha ma'ana. Tah jelema nu asli teh ari ngomong hamba Allah, lamun bener urang hamba Allah, kudu mengabdikan diri ka Gusti Allah. Sekali deui, mun urang disebut hamba Allah, berarti pengabdian urang teh ngan saukur ka Allah. Nah, asa kapan mah ngomong hamba Allah nu digugubet nafsu. Atuh lamun kitu mah lain hamba Allah, hamba nafsu. Kadang-kadang ngagulung dunya, hamba dunya. Kadang-kadang ngagulung jabatan, hamba jabatan. Palingan hirup kasiksa, dateng ngagugu ka hayang Allah, nu aya ka hayang diri. Sok ibu hajat da enteng panganten lalaki aya, panganten istri aya, wali aya, saksi aya, ijab kabul geus. Pon ieu hayang dangdut, nah memang nama malaikat sok joget gitu. Ya tadi mah hoyong bajidor, tak eta mah kahayang lain kahayang Allah, kahayang diri. Palingan atuh bubar hajat ngeklah dina bajidoran, isukna 2 poe jebleh di juru masjid. Kalau bah ditanya, kunaon cing teh? Kamari joget aya jebleh, kieu geuning takdir Allah bubar hajat ke di hutang. Tah mah ieu nuding Allah lepok kahayang. Asa jauh-jauh jeung takdir Allah. Gogo kahayang Allah da urang teh hamba. Urang lain hamba nafsu, Pak. Lamun jadi jalma nu ngaran hamba nafsu sagala digugu tina nafsuna akhirna kaduhung di alam panungtung. Innallaha ma'ana hirupna bareng jeung Allah teh hamba Allah. Da ieu pangajian jeung Allah teu percaya urang. Ieu pangajian jeung Allah teu percaya. Isuk aya kendeuy pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustaz setempat. Mungkin teu jamaah nepi ka hukil. Nah, sebenarnya ngasih aja jawaban berarti ieu pangajian lain jeung Allah. Jeung naon atuh penasaran hayang nempok jelema anu na TikTok. Na YouTube. Alina nagarana ceramah jeung Allah ulah bara percaya. Uleum deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang mah. 2 kali sudona. Ieu mah beuki lila ceramah beuki daraka mending bubar ka ditu. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang catat ku ibu berarti ceramah kuring can jeung Allah jeung naon jeung duit. Atau kuring mah datang ka dieu demi Allah teu ngarep-ngarep duit ngan lamun geus aya ulah ditahan pikeun bakade. Kumaha tuh ibu telem badeng ulum tuluy teu gaduh artos badeng ulum salira yo ih ridho. Angin naon salira ka dieu mobil. Kumaha atuh lamun teu make duit teu mayar babari. Nyieun panitia dorong mobil urang nepi ka Cimaung ke sana daripada bapak payah di jalan ongkosan. Innallaha ma'ana jalma salat cantan tu jeung Allah. Lamun jalma salat geus jeung Allah bakal katempo sifat salat dina akhlak. Ari sifat salat dina akhlak ngahasilkeun 3 rupa, sod, lam, jeung ta. Kitu ceuk ulama muntan Nabi. Ai sod teh sidqul qauli bakal halus ucapanana, lam teh layyinul qalbi bakal leuleus isi hatena, ta tarku ma'asi bakal mampu ninggalkeun kamaksiatan jeung kadorakaanana. Itulah lambang salat nu sanjana. Pan urang mah bacaan salat di alus-alus tapi nah tatanganya di hate ku bibir urang. Bacaan salat hade tapi nah urang teu akur jeung dulur lantaran lamai urang berarti karek samet alus bacaan can alus dina ucapan sidqul qauli can bener dina ucapanana. Wah. Maranehana
Da kadua lajinul qalbi sing leuleus si hate. Leuleus si hate teh ibu. Dihina, diledek, dicaci, dimaki, tarang hayang ngalawan. Nah, makin tarang hayang ngalawan, apaan manusia mah dibagi dua, aya nu resep, aya nu ngewa. Tuh daun ragrag ka alam dunya moal katutupan ku daun. Tapi lamun daun apal kana panon, dunya moal katempok. Nalika jelema geus boga sifat geuleuh, rujit, cuak, ngewa, saalus-alusna ibu tetep moal kapake ku bebongok si eta. Sahebat-hebat tempat kades deket jeung rakyatna nyeun program pro rakyat teu kapake kusaha ku jelema nu kotor hate mah kumaha nyebutna so ieu teh mata geus nu ngaran hirup mah tong hayang kapake ku jelema nu kotor hate riweuh tuh bener Poe lagi ibu keur nyokalan kagorengan ibu udah nakrul habe terus di kopi panas angare gagal jeung gagal da beger deui si etana saurang lamun hirup jeung Allah sifat bakal niron karena sifat Allah kahayang bakal kahayang Allah kaputusan ge bakal kaputusan Gusti Allah sama tinggal narima tong riweuh tong mikiran gedong tong mikiran sawah tong mikiran mobil nah da eueuh jelema paeh teu boga mobil eueuh jelema mau teu boga gedong jelema mau teu boga sawah tapi saminggu jelema teu dahar maot ngaranna tah bersyukur teh nu leutik heula ngaran nu gede datang ai urang mah ngarep-ngarep nu gede nu leutik poho awak ibu geus awak montok betekok tarima keun dipoto teh tong nyanggeeng kieu jadi kunaon ibu dipoto nyanggeeng harus kata langsing teh teh penipu ai dina foto langsing ai pelebah pangi jiga deureum nu di jalan tarima keun. Dia mau terima disebut genut teh elit ke kantor desa senang 2 tahun hayang langsing. Nah, da beres senang 2 tahun lain langsing kalau kebeki mebe. Daya tapi senang teh sakala dihakang atuh. Comro, baso, liwat ongkoh. Kumaha lakinya bengeknya begung mikiran hutang urut bangso. Matak naon lamun narima. Bulu panon geus alus pangeunah bulu panon ku Allah diciptakeun pondok pangeunah ku cak pijet teh hampang. Ieu mah teu narima meuli 200.000 eueuh kaluhur dan nempo urang teh kuajigan cacingeun kiceu balik ke dia bawa motor gelembung angin badak ngilep bulu panon luarana dikusut kana solokan kakak ya Allah lain Allah duduk bulu panon matak naon lamun narimakeun si orok nepi ka segede kieu aya jelema lieur ku halis ti orok nepi ka wayah kieu ti orok nepi ka gede da eueuh halis mah nyangan da Allah mah maha ninga atuh kana kabutuhan awak urang halis pono tapi dataran narima kro ganti ku paso pan balik di dieu pas ya jeung salaki leungit hiji matak naon lamun narima konsep nu leutik teh narimakeun kana awak urang tong lalajo nu batur maksudna bener Hangke bapak mah tenang. Harus wae seprotes wae. Tenang, terang kalem juga gak diketukeun bapak-bapak. terpojokan Neng bobogohan. Tuluy putus. Tong rieuh keputusan Allah itu terbaik. Gugu karena kahayang Allah, gugu keputusan. Bobogohan ternyata putus, baik. Teu kudu jubleh. Poe aya negepan aya sinyal. Leungit ka Bogor neng penting ieu nu datang na gerhana. Ati sing ini ada nu koprok situ. Ngagen ini geus ditinggalkeun ku salaki geus sudi urang kudu jeung ini. Diajak sare ge ngaron batu ka tuluy. Mata hirup mah geus tumarima. Narimakeun senang berarti. Heuh. Kunaon ibu rumah tangga runtag jadi randa ngora-ngora budak jadi korban rumah tangga amburadul lain nuding Allah terlalu dolim urang teh haben nuding Allah ieu tanu goreng ada cecak-cecak pamajikan alus budi hade basa maka salaki disanghargaan moal mah jeung dipijeun ku salaki bener tuh Pak hah moal dipijeun da ieu mah tumpung pasea lawat basa bebeakan ngaran sato kalaluan eta ka salaki si bagong Eksak lalaki nu mana ngeuna disebut bagong. Kan untung salakina sabar naon mana nyebut bagong berarti sa bebeting aing hees jeung bikana beuki ngamuk. Kumacet anak mama bagong bapak bagong ari abi ya anak beku saja. Rag-rag galak budak korban nu dituding Allah asa terlalu doli.
Kumaha tuh lamun hirup rumah tangga jeung Allah, tanya ka Pak MUI. Pak MUI, ai kahirupan abdi rumah tangga jeung Allah kumaha? Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Tah hate bakal jongjon lamun salawasna nyantel naik jeung pangeran. Amak ibu, hate mah kudu jeung Allah. Kumaha amak hate jeung Allah? Bijilkeun lain ngaran sato, wirid. Keuheuh kasalah kita, bukan banget ibu kasalah kita. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Amaknya cekek selfie Yasin. Bang salah kita nangkep beri maca ayat kursi. Jadi sangkana jurig cai asuh. Jobro duit 2,5 juta, tinggal tangkep ke ibu. Sadaqallahul adzim. Mana nujen Allah teh mana? Lainnya bapak. Terus ibu hayang apal bapak jeung Allah lain kurang tanya. Tenangnya. Pak. Lamun bapak rek inget gawe tadi rusuh. Kasampak pamajikan ngadon sare sangu eueuh cai eueuh amuk teh Pak. Bapak teh init gawe. Pan ayeuna gawe meureun sangu kudu aya, pasakan geus aya, ieu mah lain pati balik pamajikan ngadon sare, sangu eueuh cai eueuh sedengkeun bapak rusuh di gawe amok teh. Amok. Nah, kuping teh. Amok. Kuring geus nanya, ku amok bapak nah sangu juk asa. Ku amok bapak nah cai juk nyampah. Ku amok bapak nah pamajikan juk udah. Nah naonan atuh geus gede, geus kolot gede amok. Justru bapak geus ngandung resiko ku amek eta cek Imam Syafi'i. Iblis datang teh di mana? Gerbang pertama iblis sumping di jelema nu gede amek. Mana bukti eta nu gede amek mah? Pantor ruja dijejak nu ngomean sahapan manehna ken. Boboko di talapung rajet. Tuh, pan nu ngomean manehna ken. Pamajikan lararaza dicarekan molo wae atuh baeud 7 peuting pan bapak nu rugi ken. Kunaon? Ku amek bapak. Ini ke tempat gawe pan muruku sunu ditanya pan ku sekdes kunaon Pak Kades kita ayo ka pemajikan tanya mah acan ningang pas sekdes saudara cunihin gentos atuh istrina waduh bocil gel coba lamun lalaki bareng jeung Allah pemajikan keur sare sangu eueuh cai eueuh rampa rasa itu rasa urang nyeri itu nyeri urang bingung itu bingung urang bawa-bawa aya naon ieu pemajikan sabak tak arna bisi haridangan jeung panaseun hareeng sun keningna geus disun kening leos ka dapur bapak teh bari sasangem mah bapak bade damel tuh nyebutkeun aya kanyeri leos ka dapur sangu eueuh cai eueuh teu kudu ngamuk mikir lalaki Indomaret muka warung tetangga muka meuli we aqua sabotol nok asin 10 uras 10 lebok di dinya kan enjoy Pak balik ke ditu datang ke imah pamajikan nanya bapak hapunten diseur abdi tadi teh hareeng teu masak teu nyangu jawab ku bapak nu kudu minta hampura nah bapak mungkin minta hampura eueuh ti dituna lalaki kudu berangdar di luar kan ku sabab mamah bisi aya hareeng teu nyangu jeung teu masak hampura bapak geus ngariweukeun aya eueuh lalaki nu kitu aku ping bapak geuning bapak teh teu kapake sakali deui aya eueuh lalaki nu kitu lamun di dieu lalaki teh kitu kabeh di dieu teh aya saurang yang can urang mah tiap berceramah sangu eueuh cai eueuh tara ngamuk ka pamajikan lagi eueuh ternyata urang teh jeung nafsu lain jeung wahyu Nabi Muhammad mah jeung wahyu hirupna urang mah wahyu dibaca tapi nafsu angkat kudu sadar bener ibadah geus kapeung jeung nafsu mana bukti eta ujub tahajud ge OTW tahajud teuing ka ieu ge kalalieur tanya ku tetangga isu teh mah haji kan tunuh pangaosan we aral cing diajar sok diajar teu ngabeja-beja ibadah urang anta budallahu ka anna katarahu cukup kami cek Allah anu nempo anjeun keur ibadah sakitu metodena cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah diajar tong hayang katempo batur dina ibadah diajar lamun teu bisa wae kudu ka iraha ieu mah nepi ka aing ini amal tarawih genep poe geus parabag status Facebook alhamdulillah tarawih ke-6 lancar katujuh ka 8 leungit status sareng eureun tarawihanana gani eta ibadah teh demi status
mata anta budallahu ka anaka tarahu teh beurang. Ya Bu. Mata kahirupan mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana? Aya nempok. Mata kamburannya kuring make baju biasa, celana biasa, ngomong biasa. Nah, pesan pangi jeung nepi ka detik kana jelema nu bareng jeung Allah. Nutur-nutur jelema nu ka masjid panya teh jeung Allah, pes-pes teh keluar ti masjid rada rada sombong. Di mana mah masjid atuh di jelema tara eureun ya sih kitu. Beungeun Allah teh jadi adigu we. Nutur-nutur jelema nu ibadah haji panya teh jeung Allah. Ai teh tetangga mun poho disebut haji da baru 7 poe. Ya nah, cinta jeung Allah teh kitu. Ai kuring besok euy Pak Haji. Cenah hade ustaz ngarti tah 100. Ayo babaturan kuring bae euy. Maneh cenah euy nyebut sekali saya haji 100, cing teh maneh 2 kali. Pak Haji, oh 200 Pak. Ayo abdi teh entah parah, cokot teh budak ukur sales mah haji 200 dibayar kontan. Ternyata geuning ibadah haji encan jeung Allah, jeung naon hanya sebatas hayang menang gelar haji, ancaman Allah datang. Kumaha bahasa Allahna? Teang ku Bapak. Nu mati syahid sekalipun cantang tuh asup ka surga, lamun mati syahid hanya sebatas hayang disebut pahlawan. Jelema pinter cepetan nyarita dina agama, pinter Quran, pinter hadis, cantang tuh bisa ka surga. Lamun tina kapinteran eta hanya sebatas hayang disebut ilmuwan. Jalma nu ibadah ge cantang tuh ka surga, lamun tina ibadahna hanya sebatas hayang disebut ahli ibadah. Itu beratnya. Engkau ieu. Soak ibu dibawa kadinya. Matak mengaran hirup teh butuh gawe. Pan ibu ge osok nyebut subhanallah, subhanallah, maha suci Gusti Allah. Teh era kitu nyebut subhanallah, maha suci Gusti Allah ya teh kotor dikukut atuh naon beda jeung kadong-dong lemas luar gurumat eusi. Aing ngomong subhanallah, maha suci Gusti Allah ari teh kotor wae. Batur nyen gedong jadi bulu. Batur meuli motor atuh angen. Batur meuli sawah mun taber. Batur nyen gedong ae. Apan daun ragrag kadunya moal katutupan ku daun eta, tapi lamun daun apa panon dunya moal katempo. Matak lamun jelema geus diwalakeun ku syirik, ku geuleuh, ku rujit, saalus-alusna batur. Jujur, boro-boro nempo kalusanna karek ngedenge ngaranna geus hayang moal ngaragragkeun darajatna. Aduh, karina sama terjalan. Beda umut-umutan tuh tukang. Nah ibu teh sisirian teh menyisirkan batu, menyisirkan kelakuan sorangan. Rumaos. Tah, kudu kieu. Mata kakek katilu pek atuh ikro baca. Nu kudu dibaca teh naon? 2 rupa, hiji Al-Qur'an, 2 alam. Bangsa batur pinter baca alam ngan teu bisa baca Quran. Akhirna lalajuan ku ibu hartana beunang ngan sombong hirupna sabab teu diaping ku Al-Qur'an. Bangsa urang pinter baca Quran ngan teu bisa baca alam. Akhirna na agama kuat ngan ekonomi rada seuseuh. Urang Cina beungar mikiran reungit. Reungit di pikiran ku urang Cina nyieun anti nyamuk, obat nyamuk. Bangsa urang pan stres ku bang nyamuk, lembok obat nyamuk. Tuh tempo Israel pinter baca alam nepi ka beunghar, tapi hampura kabeungharan jadi alat kasombongan. Pan pake ngajajah ka Palestina leres. Dan untung ayeuna teh Pak, untung aya negara ngaranna negara Iran. Tempo ku ibu rudal bersat eta ka Israel abdi mah bungah teh atuh pepeulieun urang ka ditu henteu atuh diwakilane ku si eta batak Allahu Akbar mun di imam mun laju Allahu Akbar gitu ngan dipikir eta rudal ku tepat sasaran. Nah di Indonesia bantuan tara tepat kana sasaran. Rudal urang ngomongkeun rudal laras pisan seluruh RT meunang bae lain salah kades lain salah camat lain tanyakeun Bapak Kades data mah kabeh diasupkeun tapi nurul teh eta deui lain salah Pak Kades lalu apa ka rakyatna tuh nu di luhur sok salah nyimpen data di sana Pak Kadesnya urang ge nyaho demi Allah otak Pak Kades mah dosana teh mululuk we diundangkeun wae padahal mah lain perilaku anjeunna kitu lain saha teh nya bangsa batur mah kali tanah anu jero ujil emas freeport Amerika tuh bukan
Tuh saking ku pintar bangsa batur galidana anu jero bijil gas alam magma disebutna. Bangsa batur galidana anu jero tembaga timah Bangka Belitung. Bangsa urang mah nu DRT ngagali teh rumo ya boleh. Ya lumayan sakitu. Lumayan. Boleh jeung santet. Tambang timah milik batur, tambang emas milik batur, tambang tembaga milik batur. Panu urang mah alhamdulillah hiji tarik tambang. Oh, sakitu ge lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segera baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Segera baca panjang. Dua ayat Allah nu berbeda. Quran baca, alam dibaca. Bangsa batur datang ke laut, ditempuh budah lautan, dipariksa. Ternyata tina budah lautan dirobah jadi keresek. Tah keresek anu diberi ku ibu teh sumberna tina budah laut. Bangsa urang mah meuli keresek teh ongkeh. Jadi bangsa urang teh pinter maca Quran, beda sahuruf, kurang panjang jeung pondokna geus kateguh Pak, cerdas teh bangsa urang. Ngan bangsa batur pinter maca alam, sehingga bangsa urang teh ketergantungan ka bangsa batur. Ngan bangsa batur teu tergantung ka bangsa urang. Bener? Ayo nanti anu. Betul tidak? Iqra bararaca. Naon nu kudu dibaca alam. Alam teh baca. Lamun jalma pinter maca alam, hampura bakal mampu ngahargaan alam, bakal boga rasa jeung rumasa. Bapak resep kana kopi, resep jang, iraha bapak melak kopi. Berarti karek boga rasa ngeunah kana kopi, ai melak tara. Hiji waktuna kopi bakal dikuasai ku batur lain ku urang, padahal urang memeuli teh habeun batur memelak, urang memeuli kitu bae tuh. Pati boga resep kana cau, iraha melak cau. Nu aya ge ngaron dibabad. Jadi orang teh boga rasa ngancan boga rumasa. Pamajikan ge ka salaki, boga salaki teh rasana ngeunah, kudu boga rumasa atuh ka salaki. Kumaha rumasana ibu ka salaki? Balik usaha papakeun lalang pantok bade rengkuh. Bapak geuning sumping, cokot leungeunna suntangan. Suntangan gek diuk di nebang barung cokot cai anu tiis keun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupun tenan. Punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum kata beuh jiga nu amis teh ternyata lain gula nu amis teh budi pamajikan ka salaki. Ieu mulai ngadeng ceramah lawan jeung bibir urang. Eta cenah ku capek tangan. Geus kitu bawa ka cai bapak beli teh acan ibak mang agara ibak tah ieu odol ieu sabun ieu anu peangan dulu lebih kasar lagi dek mandi urang kok katetengan yang odol dari sok ku budak. Ibu kudu nyiapkeun bagaikan raja. Beres salaki mani papageun deui ku ibu. Ieu sarung, ieu koko, ieu kopel. Kebutkeun sajadah bapak mangageranna tepan heula. Cekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup. Deuk naon pek diajar pidato nu hade. Bapana puputan kemang kedaton buah kolbu cengceman jiwa akang teh hormateun abdi damaeun abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumasa pamajikan uku ngarungsingkeun nya jengkelkeun anjeun salaki. Hapunten ti luhur sosok rambut teh handap sudah dapat. Hapunten bapana hapunten. Tah ieu teh ceramah teh jero teuing teh mimiti nu handap nepi ka dieu matak babarak katakan teh ku eueuh nu kitu. Apa mau nu tukang mah eueuh pisan. Beres tina kikituan bawa ka dapur bapak hapunten tuang teh sareng rencangna ukur aya we meureun cengek 2 siki bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki tapi tempo huap salaki sagede peureup 2 piring kurang keneh plok eta ku jiga nu ngeunah barang dahar ternyata nu ngeunah barang dahar lain dengan sangu naon atuh ngeunah hate sanu ngeunahkeun ieu anjeun daging hayam nu didikeun ari bunga cebrek we ari rasikul eutik barang bobok hayam kitu dah sarok tibatan ngeunah barang dahar jeung daging ngaduh hayang kongek hareupeun tilu geunahkeun hate salaki eta nu rasa rumasa. Jawab ibu deuk urang ge ustad gigituan ka salaki ngan salakina kudu nu kumaha heula atuh. Balik euy bapak-bapak di mana gedai atuh panas sunah cenah dengeun ieu bisa sana deuk ibu ge kitu ka salaki ngan salakina kudu nu kumaha. Salaki nu tanggung jawab jeung agama aya 3 hayang geulis pek dandanan hayang nurut pek contohan hayang jongjon rasikoan. Magra masak tah pasakeunana magra nyangu tah beasna magra dandan tah alatna magra balanya ieu artosna ngeunah ge. Rupina takuping ku bapak ge. Geulis kodo lipstik geus dicokan ku bilik deuk geulis kumaha atuh handap beureum luhur pias.
Komo ngaran lalaki ari jaluk komo na alanisa rasa jeung rumasa kudu katemong dina rumah tangga. Ngeunah boga pamajikan teh ngeunah rasana rumasakeun atuh. Saminggu leungit pamajikan raoskeun ku bapak asa sangsara. Menyangu eueuh memasak eueuh kumaheun wadah buat rabeng seseueun amru nya Pak. Tah ieu teh kuring teh gigieukeun naon ngarah bapak-bapak ngarti jeung mikir mikanya ka pamajikan. Bahayana. Ceramah kita pekerjaannya di HP sebenarnya. Dah iya rasa dimanya bisa makin cek hatena kita balik jadi tak kesalahan kita juga. Kadenge ceramah negara mah tadi. Kumaha ka aing. Sabaru. Jangan cek lalakina lain bab etana atau bab lalakina kumaha nada gurger atuh teh. Kalau jadi alat perdebatan. Pasti. Tuh, maka jelema kosong hati mah hampura alam ge jadi guru. Alam anjing jadi guru anjing. Mata kuring panggil jeung anjing punten pun guru. Sadesa nyebut gelo. Gelo cenah euy nagana. Nah, cinta gelo. Manya guruna anjing asa bodoh. Kasih geus murid sebut gelo henteu. Nah, da si eta pernah edan. Udah kudu kasih geus kudu edan teh kudu. Malebah mana urang kudu guru ka anjing, ieu urang baca. Aya kitab Bulughul Maram ngaranna jadi hiji hadis nomor kahiji babna bab toharoh. Ternyata bab toharoh bab dilamot ku anjing. Nalika sarung atawa wawadahan dilamot ku anjing kumah ku 7 kali kalau make tadi. Bawa kana alam biru sok teu guru. Sa najisna baham anjing masih kan bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneuh, tapi najisna bibir manusia mun kita nyerikeun hate batur leungeun paantal apa deukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kajadian batur. Bayang mah bubar ti dieu panggil jeung anjing punten pun guru. Nah disebut menggelong kabeh. Hayam toong ku ibu hayam. Maruk teh era awak ibu ku hayam da kudu era ku hayam. Hayam mah ceuk Allah kudu sujud ka manusia, nurut kabehanana, buluna jadi kok daekeun, dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, tipotokna keur aduh, tulangna pan ieu kaum sebelah. Hayam kabeh manfaat. Coba sageulis ibu, nurutan jeung tipotok hayam. Ibu ngenog enyi-enyi dagangkeun ku bapak da jiga nu rada gelot harga Pak urang matak jelema boga harga dirian teh lamun jeung saha mun hirupna geus jeung Allah kakara boga harga diri lamun leungit Allahna ulaika kal an'am ba'dhum adol leuwih atah adol manusia mah tibatan sato lamun ngagugukan nafsu domba ngencar dicopot daun sampe coba manusia ngencar daunna didudut sampeuna dirabut beutina didahar kulitna dihakan pagerna dilek-lek nu bogana dikadeng benernya ayat pangeran baca demikian domba kuring mah sok napakuran domba cing teh ceklan bikang kumang cing teh sare bikin jalung ditanyain budak domba hareupeun umum dadaekeun eta domba nah domba begitu dua modalna rasa boga nafsu boga ngan teu boga otak mata teh lah geus dilalajon aduh cing teh domba ayeuna ibu pan boga tilu modalna rasa nafsu pikir tah manusia teh ditangtukeun rasana bener geus sono nafsuna geus ngagugudu ka salaki ngan metoha aya keneh pan ditahan ceuk pikir karek noel salaki cicing metoha aya keneh ku pikir kuring ini ka wisata ternyata aya teh nu sok dina rungkun geuning beraknya yang budak dina rungkun dipikir-pikir asa doma sia sok wisata ini tindetan gitu rek sok kublus kan rungkun urang tahan daerah teh iya kayak sarung biasa gitu asal lebih ti domba yuk ya sing era kudu mah ge kudu lamun jalma geus bareng jeung Allah sifat teh ngiron kana sifat Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khalid ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rabbi ya Mu'id ya Mudir tapi kaya sombong ya Rahman ya Rahim Allah teh maha ulas maha tebongkeun ku Allah urang sing nyaahan sing asihan sing deudeuhan kakara urang niron kana sifat Allah ari kitu mah geuleuh ruji cua ngewa tah eta mah sifatna musuh Allah kahartosnya yen urang teh loba ngagugu saha bener
nu katilu jalma nu bersih teh bakal kosong, ai kosong teh teu boga naon. Teu boga naon-naon. Teh ieu cai naon? Berapa hargana? 8.000. Hayang dia jadi 100.000. Babari, piceun kaina ganti ku madu. Piceun ge kaina antep potona ganti ku madu. Geuning jelema harga diri teh lain cangkangna, eus hina lu. Ieu cai piceun caina ganti ku madu. Ieu 8.000 asupan madu bisa jadi 100.000. Tah manusia teh ditangtukeun heula teh lain ku bajuna, tangtukeun ku nilai hate nu sabenerna, rambut gondrong bukan pembohong, hareupeun alu dihargaan daripada didas, repedasi, sapatu hade, ari duit negara dilebok, nu kitu bangsat ngaranna. Wow. Keur mah geulis amis budi lucu. Nya geulis amis budi lucu. Keur mah goreng patut hase beungeut, ampun Gusti, eueuh pulungeun kitu Pak. Ada kurang mah datang ka deui berusaha someah Pak Kades damang, Pak Camat sehat, nya cenah akang teh pan anu dijati nunggal. Oh, sing mutasi ka dieu. Nuhun. Pan kitu kesan Pak Camat teh kieu bener eta mana gerhana keur aset teh amis budi. Tuh. Kira teh bakal kitu. Juk jenar buka cita-cita. Hayang ai jadi budak awewe anu mah ridho cenah ku ustaz kitu. Kana kitu. Kahayang kuring datang ka dieu bari jamotrot. Jago dah kuda ya jelema nu ngomong gitu anak gelo ustaz. Modus kitu. Matak someah darege halus budi hade. Eta teh tina makna naon? Tina makna wudu. Taroskeun ka MUI, taroskeun Pak Ajengan. Islam teh geuning ku para ulama mah dibagi kana 4 makom, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariat sing alus salatna, tarekat sing alus isi hatena, hakikat sing alus rasana, makrifat sing alus akhlakna. Kakara salat. Salat teh sing alus salatna, sing alus hatena, sing alus rasana, sing alus perilaku. Nah, eta salat. Ayo urang nu karek alus naonna? Disebutkeun alus salat teh kabeurangan lain. Ya. Bener tuh, Bu. Jadi ngata salat subuh jam 5 tidak imane naon duha. Jempe. Ah, cenah mah di jempe. Cida ka duha jam 7. Aing kabeurangan. Sing alus salatna tepungan MUI, tepungan santri, tepungan kiai, tong jauh nu aya we Pak Ustaz, abdi teh hoyong saya dina salat, bacaan sing merenah, rukun sujud sing hade, rukun syarat sing bener, kitu tah tepungan, netak ngaji saudara ka masjid ieu kanya. Nah, insyaallah jika nu setengah hate kitu. Sing alus hatena tanyakeun atuh sing alus hate teh kudu mah tong sirik ka batur, tong rujit ka batur, tong cua ka batur, tong panasan ka batur. Eta teh perilaku ladang salat. Rasa sing alus, rasa batur, rasa urang, nyeri batur, nyeri urang. Bubar salat teh bakal tanya, aya nu gering teh di dieu kitu teh. Aya belah ditu, hayu atuh urang kudunan 1.000 tina 60 ki 60.000, hampir aku kudunan 1.000. Kunukeun beas liter ewang 60 liter, duit cek paribasana 10.000 ewang, geus 600.000 anterkeun ka nu gering, komo bari miskin. Aduh bagja ieu masjid aya nilai keur batur sanajan batur teu ka masjid, tapi masjid bisa merhatikeun ka jelema anu tara Bandungan isuk si eta nu nanggung panggelan di masjid. Well. Ya enggak gitu. Capek. Ya, alus rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang. Jadi jalma nu salat bisa peka kana perasaan nu sejen. Alus prilakuna bibir tara ngomongkeun batur, panon tara pepolotot, ngalengkah tara kana salah, hate suci. Tah kakara ngajawab, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Hayang salamet akhirat, salametkeun heula ayeuna. Kumaha salamet di dunya? Bibir tong ngomongkeun batur, panon tong pepolotot, ceuli terus gosip, ngalengka sing kana bener, hate sing suci. Akhirat salamet, bongan di dunya nyieun ka salametan. Ieu mah ari di akhirat hayang salamet, ari dina bisa sampikeun wae. Boro-boro di akhirat di dunya geus sakit batur, aya kades omongkeun, teu euceun kades teh. Kadenge ku seres tapikeun ontrok rame. Geus moal eceur hirup kitu kan. Jeung da manusia mah kena ku waktu ieu. Ulah fanatik mata kirum kena ku waktu.
Fanatik mah ibaratnya kelan bal dibaledogeun kana tembok teh hancur tapi bal balik ti ka urang. Ibu bisa ditiung, heupe tuluikeun tiung ibu ieu ngantong sok ngajina ka notara. Ditariung mah tuh oi kos sapir wae ulah kitu. Nah, da batul leuwih hafal saha ibu bareta. Nah ibu tiba heula ditiung teh kitu. Nah, geus bisa ditiung jeung ngomongkeun notara ditiung. Ibu teh kudu sadar ya itu teh kalakuan urang baheula. Tong diomong-omong da ibu ge boga pilaku nu sarupa. Nah bapak ke masjid tiba heula gitu kan. Ya. Tapi nah urang geus daek ka masjid gua pepedengkeng ka batu. Kumarasir doy. Kalah we masjid ti kuayet. Musian mung kos pasaran wae. Tempok mah, alah tempok mah. Moal tetangga, kamu sok kitu maneh ge ke masjid teh karek saminggu. Padahal mah sarua gapleh jeung aing tuh. Mata hirup kuncina tong lalajo batur, lalajoan mah awak sorangan. Genah ceramah jawaban unggul demi Allah. Kunaon? Kahartos. Kaopat, Pak. Jelema nu kosong hate bakal mampu ngajienan batur. Pan di urang teh alam perbedaan. Indonesia teh majemuk ibu. Agamana aya Kristen, aya Hindu, aya Buddha, aya Islam. Geus umat Islam pigawe ku Islamna, Kristen pigawe ku Kristenna, Hindu pigawe ku Hinduna, Buddha pigawe ku Buddhana. Urang teu boga hak ngaganggu nu batur lamun urang mau diganggu batur. Nah, hanya sih itu kitu ya, taulah kitu. Masih gitu, nah isi mana kitu ya, tuh nya banget. Geus tong lalajo itu, nu urang we pigawe ka hartos. Bus karena agama Islam, pada Islam dia ayah NU, ayah Persis, ayah Muhammad, dia ayah Sarekat Islam, ayah jamaah tabligh tilu penting cicing di masjid ninggalkeun anak pamajikan, angkat tuh diomong-omong, manehna geus sanggup urang mah